anu boga keyakinan ka Allah na luhur. Lamun kiai da boga keyakinan ka Allah, muridna ge bakal boga keyakinan. Okos aya jelema masanten ka Ki Khalil Bangkalan, nyana ngahadam di Ki Khalil terus we isuk-isuk sasapu ngepel, anu perlu dibersihan anu perlu disapu kitu be. Terus kitabna kitab nu perlu dielap kayak dibawakeun ka majlis, kayak dibawakeun deui ka imah, ngahadam. Wih hebat. Begitu hiji mangsa nyana muka kitab di deuleu aya doa akeket, bacaanana akeket eta kan bahasa Madura mah hartina eta teh jagoan. Akeket eta jagoan, mun urang mah keket, itu mah akeket eta teh doa jagoan. Wah tuh jadi dibaca terus diwirid, akhirnya nyana nang tangan santri-santri mimiti lurah pondok punya di tang-tangan, gelut jeung lurah pondok, eleh lurah pondok gelut jeung usajan eleh, malah ke orang kampung eleh kabejakeun bahwa nyana jadi jagoan, kabejakeun kade ngekuk ke Mama Khalil, mama aya murid mama nusuk ngahadam teh nguping. Iya tuh bukan nguping lagi cek ya dengan bahasanya itu bahasa Madura atau bahasa Indonesia. Mun cek urang mah hafal eta budak ngahadam kok bisa jagoan kitu, panggil gue jana ka dieu. Mana ieu ngahadam di dieu geus sabaraha taun? Aya meureun mama cenah 7 taun mah. Teu kadengekeun maneh carita ngajina mangan kabejakeun teh gagahna we maneh teh gelut teh menangan bae emang ti saha. Ceknya pan ceknya sia ti saha tah ucap ngomong urang mah ti saha ti mama mama bacan orang mere doa kos kitu tempura mama ulang ngebersihan kitab mama dibuka dirinya aya doa kukula diwirid, alhamdulillah sudah jadi jago kuat. Coba kitab nu mana cokot punya kitabna halaman sabaraha ieu ieu mah doa akekah jadi lain coba bacaan akekah ieu mah tapi kukula diwiridkeun jadi jago tah mama ge Mama Khalil kageteun ieu doa akekah jadi jagoan kieu. Nah paranti mencit akekah kunaon aja dipake kunyana wiridan pake jagoan, iya kulantaran keyakinanana, keyakinan nyana bahwa ieu teh doa kajagoan lantaran guru na boga keyakinan luhur, sanajan lain ngajurus jadi tah eta teh kahebatanana. Kos kula mere nyana lain mere nyana manggihan coretan ini roh itu ahad asaro kau bapelet kan eta kunyada dipakai jampe dagang. Iya gue tanya terus pe gue asal dagang, alhamdulillah teu maju datang ka kuar bangkrut dagangna. Tah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, neangan guru nu boga yakin sekali mangsa Mama Khalil Bangkalan teh nitah ka santrina ka dieu ceng ya naon mama nyieun kurung kotok jago jang naon mama isuk bakal aya santri di kurungan cih seksana teh ya nanaonan mah jieun nu gede jieun ku cenah ku santri kurung kotok jago mantep bener isukna aya tamu nu mondok ka dinya. Assalamualaikum diantarkeun ku bapak. Waalaikumsalam. Ya anak dek mazandeni dia mohon yes. Cicing dirinya dikurungan ku kotok ku kurung kotok teh aku kurungnya lagi gibe di jero iya aing naon dikurungan ku kurung kotok jago ieu be bapana ge ngahuleng bae cek bapak kan anak aing di kurungan kieu atuh ya lah loba omong ceknya geus kira balik ke ditu anakna di kurungan bae dinya ditonton ku santri kabeh
Nazia ayo sia batur baja anu di kurungan sia di kurungan naonan sia berarti sia tukang ngaduk kotok aja nu komat nya di jero ceurik aduh cenah aing nya mah santren anyar tapi aing di kurungan lah kumaha guru bae aing yakin mudah-mudahan anu mantak aing di kurungan berarti aing beda teu sajen kajen ku kumaha ge aing yakin ka guru pasti leuwih ti batu kitu aing mah kayakinanna geus beres sapoe dibere dahar kadinya dikurung kotok itu dahar lapar dahar ditongton bang asalnya na kitunya Tuhan kongkorongo santai terus sejen aing jelas sabodo lah di kongkorongan sabodo ada kongkorongo disungsurikeun ku kabehan kajen menang 3 poe kita kapal ngaji biasa we ngaji segala rupa teu lila ngaji da langsung menang 5 tahun kagenepna balik terus yun pondok santrina ribuan takbiran eta kurung kotok teh akan nanyakeun maksudna mama eta santri nu kuari teh cenah kuari jadi kiai santrina ribuan eta baheula makan di kurungan ku mama eta naon maksudna eta teh kurung kotok nyana teh jadi jagoan kotok jago jadi berarti kuari kan ngadu jeung sahabat ge pasti menang tak eta kiai anu hebat baheula teh kararitu kiai anu hebat teh boga keyakinan sok nu aneh-aneh bae madak lamun aya kiai aneh ulah kaget misalnya di dia aya golek Sariudin nonton ulah aneh emang resep tamah eta lamun aya kos kitu teh ulah aneh. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hiji waktu aya hiji awewe dibawa ka kiai we neleukeun sateu kan isi dideleukeun wae manya mama bogoh cenah ieu deleukeun nya kieu heuh santri anyar aya dideleukeun ku mama Holil mah kabeh ge naon gitu kaget mun dideleukeun ku si eta mah atuh beurit nyong-nyong tadi dideleukeun kieu bae mama teh ningalikeun Masya Allah cek mama teh ya Allah naon cenah mama ya Allah ya Masya Allah teu ka hati ku kabehan geus cicing gara cicing di pondok cicing isukna dipanggil deui dideleukeun ku mama ya Allah ya Rabbi cek hebat amat ya budak cek encan ngaji can naon geus disebut hebat ya Allah hebat ya budak ka pondok deui isukna dipanggil sorogan ning sorogan itu apa sorogan itu baca kitab itu apa kitab mah buku itu apa buku mah itu yang ada tulisannya udah sini sorogan teu nyahuan sorogan kan kakarak tamat SD dibawa kadinya teu nyahuan sorogan nyana nanya deui sorogan itu apa sih mama sorogan mah baca di depan guru baca apa kitab itu apa teu nyahuan kitab kita mau buku yang ada tulisannya dibaca oh iya dah langsung we isukna bawa kadinya langsung mau baca di harapan mama Khalil Pancasila satu ketuhanan yang maha esa sorogan Pancasilanya atau santri nu saja kesusurian we tolong batur masapinah batur meriat batur muin nya nama Pancasila terus mama satu ketuhanan yang maha esa terus 2 kemanusiaan yang adil dan beradab terus 3 persatuan terus sampai kalimat selesai trek ulah mantap cek kayak sorogan Pancasila disareng-sarikeun ku kabehan tah sareng-sarikeun ku kabehan nyana mah tenang aja tanya hoye barang datang ke pondok dibere beja ku babaturana lu kenapa sorogan yang begitu emang ada sorogan mah kita bosa pinah riat takrib jangan yang begitu
Kata mama juga bebas, mau apa aja katanya, yang penting mah kitab yang ada tulisannya, mau apa aja udah nggak apa-apa beres. Ngaji biasa tuh boga masalah kunaon neta awewe menang setahun doang kita balik, berarti kan kelas genap umur 12 tahun, dirinya setahun umur 13 tahun, kau 14 tahun kita balik kita jen pondok. Atunya ada kaget, nyala kaget kita jen pondok deh kumaha tuh. Mama, saya ini suruh pulang, udah bikin pondok aja. Ini bikin pondok kan harus ngajar udah. Apa yang mau diajari? Udah, pokoknya mah bikin pondok ngajar. Nyana jadi imah kieu bae. Apa yang mau diajarin Pancasila? Udah Pancasila ajarin. Nyieun nyana non ngaranna pondok terus santrina aya da loba. Encan ngaji. Bebeja deui ka mama. Mama geus kieu bae dihareupeun imah. Sini, neng sini. Mangap jangan di Ciduan. Udah ajarin besok. Balik bisa ngaji. Wah, kita bisa kebaca. Nah, eta lah sorogan Pancasila doang. Tapi bisa baca kitab kabeh. Coba kuari orang bloon, orang bodoh minta di Ciduan kayak ujianan nu aya ge beak kabeh. Makan gering urang. Nah iyalah keistimewaan seorang guru anu memang guru nete boga keyakinan ka Gusti Allah, kajen di kumaha-kumaha ge, kajen di kumaha-kumaha geus relakeun bae ka guru, bakal jara di jelema. Nah, satu ketika jelema santri dipanggil lurahna, ada berapa semua santri? Mama banyak katanya, kira-kira bangsa ada 300 mah. Coba sekarang siapa itu yang paling nakal, yang kedua yang nakal, yang ketiga yang agak nakal? Wah, kesini daftarannya. Waktu lurahna terus bae di daftaran, daftar ieu nu nakal, kesalahan-kesalahan anak ieu paling nakal, ieu nu nakal, ieu nu agak nakal. Kabeh nyahun santri bahwa ieu dilaporkeun ka guruna, perintah guru. Santri kabeh bingung. Waduh, sekian ieu. Aing bakal dialalusir ka jeung kumaha ge. Sodorkeun ka kiai, dideuleu ku kiai. Ya udah, taruh. Lurah pondok geus kieu bae, instruksi irah ieu. Pasti aya pemanggilan, bakal diusir-usir di santri. Surah pondok ka kubong geus kieu bae. Awas hati-hati, yang dipanggil berarti siap diusir. Aya geus tuluy asup-asupkeun ka atas kabeh baju. Aing mah asal diusir balik. Iya, mau geus rapi. Jeung babaturan ada ge geus pas ini bae. Aing mun balik teh kena teh sia ka imah aing nya. Udah henteu aing doakeun tetep aing mah santren ngan ieu mah meureun diusir ku guru lantaran ya aing mah nakal. Emang nakalan sia kumaha? Lauk kiai beak kabeh ku aing. Hei sia, wow, gedang kiai beak kabeh. Pokona kabeh nararaka, nu ieu anu nu ieu anu nya ieu. Geus sabinggu can aya panggilan-panggilan. Geus 2 minggu can aya panggilan-panggilan, bahkan geus sabulan can aya panggilan-panggilan naon. Akhirna lurah pondok kan datang ke kiai. Assalamualaikum. Ada apa? Saya kan dulu sunyi nyatetin santri-santri yang nakal sekali, yang agak nakal, kemudian yang nakal. Nah, ini udah saya laporkan, kemudian ini bagaimana Pak Kiai, kok belum ada panggilan-panggilan? Cek Pak Kiai, siapa yang mau manggil? Itu kok Pak Kiai nyuruh nulisin yang nakal-nakal begitu? Ye, kamu mah nggak tahu. Santri yang 300 kan suruh dicatat semua. Kemudian yang paling nakal berapa, yang nakal berapa, yang agak nakal berapa. Bukan mau diusir, mau dilihat malam ntar habis tahajud yang agak nakal didoain supaya kurang nakal. Yang nakal, yang nggak nakal supaya rapi, nggak pada nakal, bukan mau diusir. Salah sangka santri mah pajar dek diusir, orang dek didoakeun. Mantep kalau mau yang didoakeun ku guru kudu nakal. Akhirnya kaget, tete lurah pondok teh kaget. Oh kos gitu, cet.
ya geus terus gitu mah beres geus tah barang baralik santri nu narakal teh kan baroga santri teh aya anu santri na ribuan eta babaturan teh datang ka dinya barang datang ieu sia boga santri ribuan kieu ieu kumaha sih mimitina ieu berkat nakal bakat nakal jadi aing alhamdulillah tah antara didoakeun ku kiai da ieu kiai teh sebarangan teu mantak kiai mah kiai tah nya cara ngaji ge eta ngalamun we komo lamun boga santri awewe mah sok rada di lamun teh mana dan rada putih-putih tuh siapa suka jusuzon bae tak ieu jadi ngadoakeun ka para santri-santrina tak ieu kuari kieu maksudna geus hese neangan kiai nu ngadoakeun ka santrina nu manjur doana geus hese kuari neangan kiai nu boga kayakinan geus hese kuari neangan panutan lantaran teu meunang saeutik pilkades gagaleong pilkada ngagaleong pilgub ngagaleong pilpres bah komo hayang boga kiai teh nu lempeng lurus mawa ka Allah anu sakumaha tadi setan ngajakan ka neraka malaikat mah ngajakan ka surga nu cahaya tersebut teh aya di dada kiai anu kiai ngabogaan cahaya tersebut bisa katingali jeung karasaku murid-murid dan nu tatadina endek mengkol jadi henteu tatadina anu badung jadi henteu tatadina anu dugala jadi henteu nu tatadina endek arahna arah judi setik-setik babalik nu tadi mabok setik-setik jadi rapi nu tadina maling setik-setik jadi eureun malingna henteu kudu nasihat loba-loba lantaran cahaya eta rahasia Allah kadang-kadang ku kapanggih doang ge tah urang kuari cerita hungkul baheula di Madura aya Kiai Khalil nu ku urang sok dijarahan kemudian kabelah dieuna di Kudus kabelah dieuna terus di Cirebon kabelah dieuna guru-guru urang di zaman urang ayeuna sabenerna teu gunang disalahkeun masyarakat jeung santri nu salah nama kiai-kiaina keneh dan mantak urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan anak-anak urang daraek masantren dulur-dulur urang supaya daraek masantren urangna supaya daek ngaji sehingga kesalahan